Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wargi-wargi Mang Dedi baraya kisuna di mana bayayana. Alhamdulillah ayeuna Mang baris neruskeun ieu carita Talaga Getih bagian anu ka-54 na. Sakumaha anu kantos dipaju dina bagian anu ka-53. Padaran Mang Dedi kasapih wanci dina mangsana madarkeun kaayaan alam teu beurang di lembur Cibodas, khusus nama di imah nasi godeng. Anu harita aya baturna nyata nasi gojin jeung Darja. Dina eusi babadamian eta si gojin jeung si godeng teh dineang dukun anu ahli kana ngusir dedemit merangan barakasakan nu katelah Abah Dawuh cenalonya anu tempatna teh di Kampung Pasir Nangka. Takumaha tu para pamirsa lajengan ieu carita langkung paos nama mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Mangsa alam harita teh beuti beurang bae. Breh aya hiji imah sederhana, oreng si mana horeng imahna si godeg malah harita teh di hareup aya tiluan, si godeg, si gojin jeung Darja. Harita teh maranehna keur ngabadamikeun tina ngeunaan diudak manehna di arudang-udang bae nyatana ku jurig hulu buntung telonya. Malah keur kitu teh si gojin pok harita bari jeung neuteuk ka pribumi nyatana si godeg. Nya hayulah kitu oge. Teu nanaon lah, tapi kumaha ari si lain arek milu? Ceuk si gojin bari ngareret ka Darja nu keur ngalepu seudud bari jeung nyarale kana bilik. Baturna ti tadi guntreng ngobrol ti si Darja mah ngan ukur kitu ngadengkeun. Ya, kumaha? Ari maneh si lain kumaha? Hah? Nah, atuh da moal aing mah moal pipiluh kana ka ditu lah. Rek nanahaonan. Ka jauh-jauh ka Pasir Nangka bo. Jeung ngadeui da eueuh jurig anu ngudak-ngudak atuh kadawek mah. Jing we maraneh duaan lah nempungan dukun mah. Cek Darja ngawalon kana pananya si gojin jeung si godeg. Bari jeung terus nyot di ududna. Ngadenge kitu pok si godeg harita. Yalah. Teu nanaon si lain aja moal milu mah. Tapi cik atuh menta-menta duit keur ongkosna. Sabab kan itu tetang tu atuh kudu mawa duit. Si lain kalaka seuri da maneh mah atuh ari giliran menta duit ngan kadewek deui. Cik atuh nareangan sakali-kali mah sorangan. Ulah menta we kadewek atuh. Jadi ka saha deui atuh kuring duaan menta duit teh ja. Ai lain ka si lain. Apaan si lain teh bos dewek duaan. Nya kitu teh mah. Tapi apaan ayeuna mah dewek oge atuh tada dibere duit ku kolot. Jadi lamun hayang teh mah hayang duit kudu neangan heula tuh cara pikeun menangkeunana. Yah. Aing mah keur cara nama tuh gampang engke. Lamun kuring duaan geus cager tangtu parek dibantuan. Sok ayeuna malah geura kaluarkeun heula duit si lain teh. Nya heuk atuh. Nya sabaraha butuhna? Cek Darja bari jeung melong ka si godeg. Ya sok sabaraha we atulah.
namun bisa mah keluarkan we sakabehna anu aya jadi jero sapu lain. Ih, mah atuh sok hayang wae nya ngaluarkeun kabeh. Eueuh we sakitu mah tuh maka dikeluarkan kabeh segala rupa. Si Waldarja ngeluarkeun duit kertas tina jero saku bajuna. Terus diutang hitung sanggis kitu mah sor diasongkeun 5 lembar ka si Godeng. Sarta terus atuh ditampanan bari jeung nyarene. Nuhun ya euy. Tak kitu atuh rek sobat mah. Ngade sia. Eta teh kudu duaaneun jeung si Gojin. Sabab dewek teh can menang deui sumber piduiteun ye. Jadi ulah dihamur-hamur deui ngatuh. Nya lah. Nya naon? Beres pokona mah. Keun lah soal duit dibagi 2 marah adil. Jeung deui atuh dewek mah tara licik urusan duit mah. Tenang we atuh. Cek si Godeng harita. Bari jeung ngareret ka si Gojin anu keur nempokeun we kawasna bae panehna. Sieun teh kabagian tapi teu wani ari ngomong mah. Nya sanggeus kitu mah perhung deui we ngobrol ngalir ngidul sagala diomongkeun. Kawas nu eueuh kacape we jeung kabosen. Samalah teh karasa bakat hupongkot ngobrolna teh atuh nepikeun kadatangna wanci magrib. Nya karek harita si Darja teh cengkat malah amitan kadua sobatna. Cerut atuh turun kaburuan kencis ini cenah rek balik ka imahna. Kasugri para wargi dina ieu carita khususna alam harita teh geus reupreupan. Sora jangkrik jeung gaang atuh geus mimiti aya anu disarada. Nandakeun alam beurang geus lekasan. Sarta arek diganti ku datangna alam peuting. Darja leumpang ngagedik mapai-mapai jalan lembur terus kebat muru langsung ka imahna. Sanggeus aya kana sawatara waktu akhirna Darja jog anjuk ka pakarangan imah. Gok amprok jeung Darma nu harita kaparengan ka balik di masjid. Tas di mana aja? Cek Darma nanya ka adina bari panun melong nekan kakara datang. Jadi tuh cek Darja ngawalon ponok bari jeung ketus. Astagfirullahaladzim Darja. Nah kunaon atuh ari maneh ditanya teh meuni ketus-ketus teuing. Nah meuni kawas lain kalancep wae si lain. Gas. Geus lah. Tong bata tanya urusan we lah. Uruskeun we urusan si lain. Sorangan adinya. Leos Darja asup teh heula ka jero imah. Terus kebat guru ka kamar. Pantok ditutupkeun. Sarta ditulakan di jero. Sadangkeun Darma nu jadi lancip da nepo kalakuan adikeun sarupa kitu teh. Ngan ukur bisa ngusap dada we nahan kasabaran. Sabab lamun seug ngagugu kana nafsu mah geus tantu bakal hayang nyamuk ka Darja teh. Darma harita terus asup muru ka jero imah kebat muru ka patengahan. Kasampak dirinya teges aya bapana nyatana Juragan Subrata jeung Ibu Halimah. Dibaturan ku si bungsu nu katelah nengaratna teh. Harita teh keur darariu kain ngariung meja makan anu geus pinuh ku kadaharan. Cicerikna rupa-rupa segala aya. Dapu ku di imah nu beunghar teh atuh. Gek Darma ge dihuk gigireun adina. Sabot keur kitu pok Juragan Subrata harita. Geuning hidup geus datang Darma. Yu atuh urang darahar bareng ieu. Sabab amat geus lapar ieu. Sumuhun mangga atuh amang. Ari adi hijab si Darma si Darja kamana nacan balik atawa
Dan memang aya mah malihan atuh pernah sedang abi oge di payun. Oh, baru geus baliknya. Tapi kamana gedeng betul katingal. Teu katingali. Paling oge aya di kamarna si Darja mah amanah. Cik kan itu aturatna beroan ka dieu kitu. Nya urang dahar ngariung sarerea ka itu sok burukeun. Cek Ibu Halimah bari ngareret ka si bungsu. Malahan mitah ngageroan Darja anu harita keur aya di jero kamarna sorangan we ngadon ngaringkeb maneh. Mana Bu? Cekna. Ojengkan Neng Ratna muru ka kamar lanceukna Darja. Terus atuh harita Neng Ratna harita ngatrokan pantu kamarna Darja. Kang Darja, disaur ku ama sareng ku ibu tuh Kang. Cek Neng Ratna bari ka katrok deui atuh gegeroan ka lanceukna. Tapi edas anu ngawalon. Kang Darja. Disaur ku ama kali ibu tuh urang tuang sareng cenah. Ayo atuh Kang enggal keluar. Cek Neng Ratna gegeroan bari jeung ngetrokan panto. Samalah terus atuh ngantelkeun cilina kana panto kamar. Tapi keayaan di jero teh simpe we sora anu kadenge. Terus atuh disurungkeun launan tapi pageu da puguh ditulakan ti jero. Nya sanggeus kitu mah leos dewe Neng Ratna mah indit balik deui ka patengahan. Kumaha ada aya lanceuk hidup teh. Manawi duka tuh ama margi di sauran ku abdi teh teu aya anu ngawalar ama. Nah keun baya ulah ari eueuh mah moal milu dahar meureunan hayu urang we atuh heula teu kudu ditungguan da geus dewasa ieu engke oge geus hayang dahar mah bakal nyokot sorangan meureun saur juragan Subrata bangun anu keheul nya terus geus puguh kitu mah berak sarerea dalahar ngariung opatan diselang bari jeung ngobrol ari Darja mah atuh teu milu harita teh kelakah ngaringkeb maneh di kamar da puguh mung lamun kudu dahar ngariung teh komo deui ngariung jeung Darma nu jadi lanceukna teu lila antara nu dahar teh geus rengse we leos Darma asup ka kamarna gek diuk yang hareupan meja tulis dekul we barang gawe nguruskeun hancap pagawean anu tadi encan rengse. Sedangkan Neng Ratna harita teh terus ngobrol jeung indung bapana di patengahan. Ngomongkeun ngeunaan pagawean sapopoe di kantor. Sanajan pangawak awewe oge ari daek diajar sarta nurut mah kudu jadi lanceuk nyatana Darma. Beuki dieu teh atuh Neng Ratna beuki pinter. Tambah cerdas moal eleh ku pangawak lalaki dina widang mimpin perusahaan mah. Nya puguh we eta pisan ngajadikeun indung bapana jadi regreg kana hate malahan bungah pisan nempuh si bungsu anu ayeuna geus aya kamajuan mangsa alam nyarelek henteu karasa nincak kana mangsa alam jam 8 peuting anu ngobrol teh kakara lekasan Neng Ratna kitu deui atuh juragan Subrata kali si ibu geus arasup ka kamarna sewang-sewangan. Keayaan di jero imah teh jadi jempling sepi jempling da puguh pangeusina geus mimiti sarare. Ngan anu masih keneh nyaring teh Darja nu harita keur guling gasahan di jero kamar. Hayang sare tapi teu bisa reup. Naon sababna sabab beuteungna karasa lapar meuning burili teu bisa ditahan-tahan. Aduh, beuteung aing lapar ieu. Meuning kukurubukan kieu hayangan nyatu meureun tapi nah geus sarare kitu ari batur. Darja ngagereneng sorangan, korejat atuh hudang gek diuk dina sisi kasur. Bari nyeklan beuteungna anu karasa murilit menta isi. Jiga nama Ahmad jeung ibu teh geus sarare da gedengan geus teu kadenge sora-sorana acan. Lamun kitu mah aing rek kaluar ya, rek dahar. Jung Darja nangtung. Terus keluar teh jero kamar leumpangna lalaunan pisan samalah bari jeung luak liuk netenan kaayaan di jero imah anu geus sepi jempling. Lamun diperhatikeun mah tingkah lakuna teu beda we jeung bangsat. Padahal manehna teh pan aya di imahna sorangan. Tapi ku alatan boga sifat goreng hate jadi mung panggih jeung batur saimah ge.
Tah kawasna mah ayeuna kabeh oge geus harees jelema teh tah. Jadi aing bisa leluasa sarta bisa dahar saseubeuna. Cek Darja bari jeung leumpang muruka patengahan anu kaparengan kaayaanna caang da puguh hampir unggal tempat dipasang lampu cempor anu digantungkeun. Gek diuk dina kursi ragamang kana tudung saji terus dibukakeun malah teu loba diomong. Terus we ngalasang kana piring kadawak kana goreng daging hayam kadawak deui atuh kana sambal jeung lalam sareneh Darja seuri. Hatena ngarasa bunga sabab kadaharan teh loba keneh sarta loba piliheun. Loba keneh geuningan hakangeun teh yeuh. Jeung segala aya kabeneran pisan. Aing teh keur lapar. Cek Darja bari jeung terus nyomot sam. Tapi samemeh am dihuapkeun kadepruk di luar kadenge aya suara jalma anu leumpang. Lengkah sukuna atra jelas kadenge pisan ku manehna. Malah sora anu leumpang teh kawas-kawas anu ngadeuketan kana panto hareup. Darja curingat. Malahan mah ngahuapna ge henteu kebat. Nah, hampat aya sora jelema anu leumpang. Nah, sahanya si Dharma meureun can hees atawa Bi Acih. Tapi manya wayaki wara tuh aya kena di luar. Apan geus peuting ieu alam teh. Darja ngageundeun sorangan bari jeung ngadedengekeun kaayaan alam di luar. Tapi ayeuna mah bet jempling sarta eueuh deui sora anu kadenge. Kawasna mah ukur dadengean aing meureunnan. Geuning ayeuna mah jempling deui eueuh anu kadenge. Cek Darja rehet kana piring alas anu geus ngajagrag nya terus we atuh ngahuap tapi kakara oge dua huap geus kadenge panto hareup atuh aya nu ngacorokan atuh reg harita Darja daharna eureun rehet ngareret ka palebah sora panto. Nah, mun asa kuloba gangguan rek nyatu-nyatu wae ge. Jeung deui saha atuh anu datang we kiwari boha-boha. Rek mentah cai kopi tah ka Bi Acih. Da sok kitu geuningan anu ngaliwat teh. Cek Darja boga rasa timbul karonda. Sabot keur kitu panto hareup teh aya anu ngatrokan deui. Malahan badi barengan ku sora awewe adu rup sareng harita. Punten. Nah, bet aya sora awewe wayakin bepuntenan. Nah, saha ieu? Jung Darja nangtung. Ret kana jam dinding nu ngadaplok dina temokan. Tetela. Can peuting-peuting teuing lantaran kakaraninca kana jam 10 kurang saparapat. Punten. Sora awewe anu uluk salam punten deui. Kadenge deui harita teh kulantaran masih kawilang sore nya teu loba pikir. Leos atur Darja muru kana panto hareup. Tapi samemeh dibuka nyelang nyingkapkeun heula hordeng. Malah nempo kaluar tina kaca. Kulantaran atuh di teras mah caang kulantera. Jadi bisa ningali kaayaan di luar. Bre katempo aya salah saurang awewe geulis nu keur nangtung di teras imah. Bajuna rok bodas kekelebetan katebak ku angin peuting. Buukna panjang ngarumbay seret cangkeng. Geuning aya awewe tapi sahanya buah-buah manehna teh aya perlu atawa keur butuh bantuan aing meureunnan. Darja ngerasa heran sabab teu wawuh tapi sok sanajan kitu ge teu loba pikir. Harita kene atuh klotrak muka panto. Raket brai engap terus nangtung di lawang.
Barang pantoges dibuka Darja ngahulang lantaran awawe nu tadi jelas keur nangtung di teras imah teh ayeuna mah geus eueuh. Bu, nakamana teh awewe teh? Da geuningan eueuh sasaha di dieu mah. Nah terus indit kitu lantaran aing lila muka panto. Asa piraku eueuh ringkang-ringkangna acan. Apaan kan sakedeung muka panto teh? Darja ngeceuwis ngomong sorangan bari nangtung di teras imah. Bari panon mah rada teret ka sisi jeung ka gigir. Nyangan awewe nu tadi cenah, tapi lebeng kuraleng di dinya mah eueuh sasaha. Nah ukur dedeleuan aing kitu atawa aing ngalinur. Tapi mah nyada aing teh can sare. Malahan mah keur dahar. Cek Darja hatena kembok kurasa kapadasaran. Bareng jeung kitu nejegung-cegung sora anjing bamau. Kadenge benih walbung dibarengan ku sora saro manuk jurig estuning mata keung. Hiliwir angin jadi ngagedean tina angin leutik dan jadi ngagelembuk hadaruan. Ngoyageun rupa-rupaning tatangkalan anu rajeg di pakarangan imah. Rep Darja kaluhur breh katempo kalong pati gaya bak di gemantara. Rei bulu punduk nak muridingnya terus atuh Darja asup deui ka jero imah. Malahan buru patut ditutupkeun teh poho ditulakan meh pageuh cenah. Terus kebat mulu ka patengahan gek diuk deui atuh dina kursi anu tadi berjengah hulang bae. Bari nyang hareupan sangu anu ti tadi can kaburu kadahar. Teu laju Darja nangtung ngeos ka tukang maksudna mah arek kacai. Tapi edas barang nepi kana lawang panto rek Darja teu eureun rek asup teh tekebat. Sabab kadege di jero kamar mandi teh aya sora anu gegejeburan. Teu beda we ka wajah anu keur mandi. Samalah bari jeung ngahariring sagarupa bangun anu gembira. Darja atuh harita beuki ngarasa heran. Nah saha? Cek pamikirna anu keur mandi dina kayaan peuting kawas kitu. Nya terus we atuh harita digeroan ku Darja. Sabab bisa bae lamun anu aya di jero teh adina nyata naratna atawa biacih anu pareng keur kacai. Nya terus ku Darja harita diketrokan eta panto kamar cai teh. Lantaran ngarah gancang kaluar da puguh Darja teh hayang kacai di ongko. Saha di jero? Ratna ya, lain. Cim buru-buru atuh keluar. Buru. Cik Darja ngomong ditujukeun kanu aya di jero kamar mandi. Jep, sora anu keur mandi teh ngadadak simpe. Malah kaayaan dirinya jadi cempling sora cai. Geus teu kadenge sarta sora anu tadi keur ngahariring oge repeh ayeuna mah. Karena sok atuh buru beda keluar. Akan tetep kuat ya hayang kacai heula sakedeung. Darja ngagerohan ka adina sabab ceuk pamikirna anu aya jero kamar teh tangtu adina nyata naratna. Tapi edas eueuh nembalan atawa ngawalon. Lebah dieu Darja jadi penasaran. Terus pantona harita disuruhkeun reket berai panto engap tetela teu ditulakan atuh puguh mending ngacengok. Lantaran di jero teh geuning eueuh sasaha. Ngan cai dina bak oyag-oyagan. Nah, geuning kosong ari tadi anu manis saha. Sabab jelas pisan kadenge ku aing sora cai gegejeburan. Jeung na di sora anu ngahariring, tapi ayeuna nah bet eueuh teu karti aing. Darja gegerenangan sorangan bari panon mah mencrong ka jero kamar cai. Berejeng kitu ana jegung-cegung kadege sora anjing babau pas pisan idukangan imah. Sorana tarik menem melawung ngepuskeun simpena kayaan alam puting harita. Atuh ngadadak jadi mata keung jeung geuman. Darja hatena jadi deg-degan teu puguh rasa. Tapi bari jeung penasaran di ongkoh nya terus we sukuna ngalengkahkeun. Ngalengkah muru ka kamar cai. Terus atuh reet ka kenca, reet katempo breh, katempo cai teh. Jeung gayung dina jero bak,
Koyag-koyagan kawas aya nu ngubuk. Nyapu gue bikin ngerasa heran Darja harita. Terus atuh harita di deketan beri tengah-tengah nempok ka jerobak. Sabot keur kitu. Cekikik kadaya anu sori seuri sora awewe anu ngajeureuh datangna teh di luhureun sirahna. Kepung atuh Darja reuas sarta teu harita red kaluhur barang breh hatena ngalanyap sabab nempo makhluk anu kacida mata pikasieunana matana bolotot mencerong letah nang ngalel panjang suhungna dirang gete liang irun ngalohkor atuh buku ngararuwing ari tina beuheung getih seger nyarak-carakan. Atuh Darja ngaguah bakat kurewas panon buria boncelik bari jeung sumut calawak awakna ngaleper tukur nyoronson sakadapan mah teu bisa kukumaha. Darja naon sih kalah demekun yang datang tadi kasihan. Itu cek eta makhluk nu tayalian iwati jurig hulu nu ayeuna datang kadinya sok sanajan sorana ngirung estuning mata kukurayeun tapi omonganna teh jelas kahartieun ku Darja ge malah kadenge ku ceuli Darja sorangan yo Darja geus nepi kana wanci nencang kala mangsa tutug waktu maneh kudu bae. Darja ngagorowok minta tulung awakna bulur ka tukang bari jeung ngagibri hate jika nu nyerisan. Mantap ngejahat sia lantaran sia nggak bisa lepas tina undangan aing Darja. Kalayang eta si jurig hulu teh kakalayangan luhureun sirah Darja. Sihung narang geteng kataremenikeun sararekeutna lancip nyanggereng ka Darja. Nampo kitu puguh Darja teh beuki rewas. Darja ngagoro satarikna pisan da puguh bakat kusieun. Terus mundur ka tukang bari jeung ngagibrig awakna teh. Maksudna mah arek lumpat tapi edas. Barejeng kitu karawak teh leungeunna aya anu ngapedoa. Darja ngaliuk barang bre puguh beuki soal. Sabab di jero bak cai teh geus nyampak ayat tangtungan saurang awewe anu eueuh sirahan. Darja ngaguak deui bakat kurewas. Pangpangna masieun. Pangacianana geus kaluar ting ka mana boa. Tapi bareng jeung kitu atuh dina waktu anu ngan sakilat awak Darja harita kena dicampok satarikna melah nepikeun kang ngalayang bangun hampang. Kalayang kalurus awakna asup kana jero cai bak. Sarta terus atuh dikerelepkeun ku si jurig buntung teh. Nya puguh Darja teh kokerjakan awakna abrug-abrugan hayang lepas. Kaparengan cai teh pinuh jeung rada lega di bakna oge maklum dumunghar. Nya puguh we cai teh meuli muncrat ka mana-mana. Rasakeun sia Darja. Cek si jurig hulu buntung anu harita kakalayangan di jero kamar cai. Sedangkan ari awak Darja mah harita kekerbekan we dina bak cai sabab ditelem-telemkeun ku si jurig buntung. Darja adu belajar sakuat tenaga hayang lepas dina cangkeman si jurig buntung. Darja kokocakan bari jeung kekerelepan. Dina kayaan kitu Dharma anu harita adu karek oge atrip sare ngadadak ngorejat lantaran kagaruahkeun ku sora adina nyatana sora Darja anu harita keur kekelueuhan nya terus atuh gancang hudang barang kaluar ti kamarna gok amprok jeung Neng Ratna adina anu keur ngantung hareupeun lawang panto kamarna. Aya naon Kang?
cekratna bari melong talancekna bari jeung rungaring. Duka teh ngaturanna kawasna mah sora si Darja gogorowokan tapi kunaon nya manehna teh nya. Aduh, waktu cukup mangsanya kapancag para pamirsa. Ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah. Mang Dedi baris neruskeun ieu carita dina bagian anu ka